kan kercarita tenturek mumusuhan kercarita nasehat ti Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deuk kumaha ge mangga bae sakedar nyampekeun atuh kiai mah ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampaikeun adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan di kiai urusan diri jeung Allah sadajan kipudoli unggal peuting hayuh bae ge pan terus baik awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade ya teu narurut aduh aja niat ge lain deuk nganasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil atuh biasa geus kitu. Terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yan kihuha tuh kan terus mah tah bae terus boga bae hijrahna kada harta atuh bakal ngamilik yung hijrahna ilallahu wa rasulih kadinya ka Allah ka Rasul teger kajen hukuman sieun dipake ka bendu ku manusia henteu asal lempeng di jalur Allah selamana manusia mah mun teu ngalem nyawat cek Imam Ghazali sakit tuh baik cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna keuna ngabudah ngomongkeun asal lurus di jalan Allah man ardallah jelema nu nyieun ridho Allah bisa qatin nas ku bebendu manusia kafahullah tapi sabalik dah jelema anu nyieun bebendu Allah sakhatallah biridonas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ngulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun segala rupa ka manehna wakalahullah sok basia capek hirup bakal teangan ridho Allah cenah batur beduan kajin mal kebal boh jelema ngaromongkeun antapkeun sadaekna ngomong ieu sapira ngomong tuh eta prinsip ngaranna fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum kade ulah kabong broy ku harta kafir ku harta kufar ulah kabong broy ku anak-anak kufar kadengena teh kufar mah tuh boga pabrik anu tuh anakna nu sakola di Australia nu sakola di Amerika nu sakola di Jerman nu sakola di Yavan nu sakola di RRC kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah kabita ulah kabong bro emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum daya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kupar ku hartana para kupar-kupar ku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah renganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhirat tadi siksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayatid dunya dina mimiti harta neangan nagih manehanana geus kasiksa kafir teh uja-uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyalaman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul-ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul-ngumpul dunia terus deh pikiran ke akhirat kafir
capek mulai rada kumpul-kumpul harta teh mulai rada kumpul harta dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpamnya na kasinan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak-sautik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati mulai pajak dan pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede yen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus saya demo tinggal demo kajenting nyogok yana ka DPR nu penting iya untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker diskusi itu hitung-hitunganana Al-Quran eta sampaikeun ka dinya nyaritakeunana nyaho ka Depnaker sagarayat insyaallah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitunganana untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah aya polisi nu urak-wiri cakal polisina bayar amankeun buru amankeun geus kaluarkeun anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan kamana-mana diaping kahayangna kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek eta teh nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj sungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmat ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jararadi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasiunan itu capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siliong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun wahum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana wahum kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal aminin di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kada sakola cek kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo teu beunang aya gangguan sautak saeutik capek hate teh sakolahkeun ka Amerika sigana senang teh capek hate teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa aja usaha deui capek kasieun dek nyaho-nyaho paeh na kafir
siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang padahal tersiksa. Moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoon ka bab ganjaran, moal ayanya nama infak jatuh nyahoon kana bab jariyah. Adapun kafir mereka masjid, kafir mereka masjid, kafir mereka pondok pesantren, mereka kiai, lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim, dek menundukkan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun daun. Masa sih kafir cium tangan? Masa kafir cium tangan? Dek ditenden di mana ieu iman kiai? Lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha? Murid deuk kumaha? Nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan, eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya, nu masaten ke kadinya bapana, eta mah geus bae bapana tololna ge. Di atas tolol, ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta. Mbahna tolol maksudna. Atuh kiai ge kos kitu. Ente diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya. Awas ya, kebelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina, aju terus ka muridna. Naudzubillah min zalik. Cabut anak. Boleh pesantren ge kiai modal kos karena itu. Ieu Quran tah sih. Ulah tah. Geus saquran aya teu talar mah ja Iqra pohoan bae ayat ieu bae talar. Iqra pohoan bae Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam Iqra 'allama Iqra bismi rabbikal Iqra. Ye, cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae ya. Imam blon ya imam ya. Gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya. Masya Allah deres sama masih kena baca Fatihah ya imam tuh baca Fatihah Allahu Akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh lain naon sih mah nya lagi bingung mana naon dia bingung ya lagi tah aya nu di tukang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahlil tolong. Ieu gara-gara teu boga pamajikan kos kitu. Madak imam teh hiji nu kasep, 2 nu boga pamajikan, 3 nu sugih, 4 nu pinter eta syarat jadi imam Jumat. Maksudna supaya imam teh tegep ngimamanana makmumna ka bawageunna. Kasep bacaan anak bagus, pemajikan anak gelis, bila perlu 2. Oh, siapa? Sugi. Jadi jalan tuh loba pikiran. Ngimaman teh khusuk. Sholli fardhu Jumat. Allahu akbar. Ngeunaheun kan tegep. Ieu imam anu bangsa, komo teu boga pemajikan mah. Kan aya dina hateun aing ngira kawinnya, ngira kawin. Geus lah jadikan imam kos kitu mah. Makruh. Atau apa majikanna jore atau engke kan lamun aya nu liwat gelis ya teu akur jeung nu di imah cek cenah teh fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band waduh tah ku sakieu bae ge dorakas ya neraka malah tujib ka amaru berarti sia abong bro ya takos kitu ulah aya encek naik Lexus waduh tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka teh mana ulah aya cek segitu malah tujib ka amaru malah ulah mata kurang mimiti api-api heula bae api-api heula aya encek itu lewat naik Lexus mulai di dalam nyana ngelaksonan apa lo laksonin gua apa lo lewat aja nggak usah klakson kecuali mobilnya kasih gua wah tambah jahanam nih bae
ulah urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir. Urang dek lapan sepatu kabong broy ku harta kafir. Urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir. Nah, ieu jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna, daek sasapu, daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema. Aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nya kieu nya teh aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir. Balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna. Bos, ada abang mau saya berhenti kerja. Kenapa kamu berhenti kerja? Enggak, udah saya mau berhenti. Ntar lu makan di mana? Ada Allah. Lu emang habis dari mana ini ngaji, bos? Eta iya baru bejakan bener ayat terang-terangan ya. Langsung bosna datang di jalan lantaran nyupiranana bagus, segala rupa namun aya karusakan bagus. Manyana dibujuk tak ku bos dari Jakarta. Enggak, bos. Ya. Lu dulu mah ngomongnya sopan, sekarang jadi begitu. Di depan kafir enggak boleh sopan-sopan, bos. Hebat aja lo, Pak. Urang rangkas coba dibayan, Pak. Yes. Lu nanti mau usaha apa? Urusan saya, bos. Urusan saya. Lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua enggak kasih gaji lu. Biarin, bos. Makan gaji saya sama bos semua. Kagetin bosnya kagetin. Eta iman torojol datang nambahan ka dieu. Masyaallah teh hayang sagana deui. Aju ku ari nu sugih atuh. Teh sugan barang eureun aju sugih atuh. Biasa we dagang ka bengkelnya. Tapi tenang, jangan tenang pikiran. Masya Allah, nang saya tak, nang Allah. Teger, kuari kamari menyana bertekuk lutut di kafir, kuari jadi musuh. Bahkan jangan nggak ngomong baik, ayo keributan, jangan kafir, golok. Miskin, orang rangka satu. Pokoknya mau boro-boro kadung aing batur kayak ini cacagan. Sial orang rangkasa. Masya Allah. Nah, ulah kabong broy, ulah kabita, ulah resep ke harta-harta kafir, ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh. Ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin. Sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na engke di akhirat tinggal meulem na bae tinggal dibeulem diojaikeun di neraka. Ai urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kehalangan ku larangan-larangan. Ketika orang dek mabok ayat-ayat haram. Tiga orang dek judi ayat-ayat haram. Tiga orang dek zina ayat-ayat haram. Tiga orang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar. Nya lagi nyana ngomong sorangan mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nya lagi. Teh daging anjing japuh geuninah. Nyana sorangan tak eta kan hebat eta tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram tadina daek judi barang ngaji haram pager tah ngaji teh jadi pager tah tuh kuari kosu sempit di pager ku larangan-larangan korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim nikmat terasa aya nu ngaping urang aya nu ngabimbing urang teh sebab naon eta teh tadi ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji nang saha nang Allah kamari daek keneh kredit guarin teh itu geus bisa di oper kredit nyieun anyar deui
Masya Allah, larangan ingat jana aing hirup sampai sapeting 24 jam. Di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah. Ketika goplah ngerekanan diri sorangan. Ai awak sia teh cek wali, pasti poho ka Allah detik eta, menit eta, jam eta aya naon sih sia? Waliullah geus direkanan sorangan. Kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah. Ieu kunaon ieu? Di antara 24 jam digunakeun pake naon? Potong sare, potong leha-leha dan lain. Ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh? 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah barokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat teh ingetna kana pagawean sorangan. Neuk iraha inget ka Allah na. Direnung jeung direnung ku urang ai kan awak bolon teh bolon teh atuh goblok ge. Geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak. Ulah waka ditolol-tolol ku kiai, kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah. Kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak. Goblok badan sia. Emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut. Aing meuli di Ciseap sia. Awas sia, dipencit sia ku aing. Hayo, memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing. Apa jadi blok atuh ya. Nah, ieu nasehatan awak, nasehatan awak. Nasehatan 24 jam per hari. Kuari umur sia geus sabaraha? Umur sia kuari geus sabaraha awak? Geus aya cenah 70 mah. Atuh sia can bener-bener bae goblok teh sia. Huis geus di luhur geus dihandap. Atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk. Kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis. Atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu ka mah goblok sia mah jeung hayang kawin deui tolol beureunan. Ieu nasehatan awak urang. Nasehatan awak urang. Ih, kumaha lalakona ieu sia. Singgal sajeungkal deui ka kuburan. Iya maksudnya masalah tamah ada kawin mau masalah kan ini permasalahannya can khusus sholat can khusus sholat ini aya aturan keur sholat nya main HP keur sholat diasupkeun deui kan mentos mun bisa memberi keur sholat ya cara order karung goni ya Allah ya Gusti. Nah, iya renungan. Makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur carita anu khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong beroy ku harta kafir ulah kabong beroy ku anak-anak kafir. Umumna majang urang kabehan lain ti kafir bae horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan adunya rasukul khotiyatin Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus geunah-geunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh amil jurumiyah sarap bisa nya ya mah patali jeung sarapna edan jadi sarap sepuguh alfiah johar makdum hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abu Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khotiati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayanan naik pilpres geus selain lu lumayanan deui tah popoharaan
demi bangsa jeung negara cenah Kiai. Lain masalah urusan ngajenengkeunana, urusan dunia. Lamun aya anu endek calon bupati, dukung kurang. Lamun pi bagusin, nu jorena nu mana? Menta disumbangna. Jiya tuh dukung, doakeun. Pi bagusin di budak teh. Ngurusan dak kudu aya nu ngurusan. Ayo dukung kurang, tapi ulah nungguan pamerena cara kipu dolina naonan. Gede henteu Bandung nama bandera bae dipasang pada jasa. Ya Allah ya Rabbi, Gusti rugi dunia akhirat apa kos gitu. Deh cenah teh menta ieu cuma imah dibere. Sia proposal gaya di ditu. Tah ieu. Aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana. Iya jana jam mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana. Ayo kumaha. Nah, dukung kurang, doakeun kurang, tapi ulah nyokot duit nak sakitu. Ye, cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren. Eta nu joren. Ku alipin lain haja urang cicing bae. Urang teu dukung lain, dukung. Degekeun kurang rencana perpolitikanana, perekonomianana, perbudayaanana. Kadege kurang teh eta untuk memajukan bangsa jeung negara. Patali jeung agamana kumaha ieu teh. Jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya. Kaharti kurang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere. Eta kakarek jelema. Ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kaya berkat doang. Tuh tanya anu di luar naon sih eta sakaing di jero ngajina nu di luar tanya naon cenah teh naon ayo sia geus maing bae geus lah. Ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia. Nah mulai ngaji goyang Karawang goyangeunna ngaji mah pan beda mulai diliburkeun mulai. Nah ieu kagoda ku dunia takos kitu teh mulai kurang eksis dina ngaji teh kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan kaluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar. Sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh ku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung jurig. Tapi lamun kotor ieu teh geuraheun masyaallah. Nah iyalah Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegar ulah kabong breu ku harta ulah kabong breu ku anak atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh handaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot. Hei kitu mah pan maje ieu kurang kene ieu neuk keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal manghaji doang coba bersihan we sejan ke lamun kurang kakar kain kadiekeun we duit teh cekel ku aing asana ieu asana mah ka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres. Dipake dagang heula. Masyaallah istidraj ya harta sih ada harta. Loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkal. Loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkal. Lamun kibar siso geus jadi waliun min auliyaillah 500 murid geus bisa hiber kagoda ku dunia. Di pemerintah datang nyumbang. Nah guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalayah dunia dan dunia.
atuh dia mah di tangan sakit tuh teh di tangan sakit juga saya tulisanana. Mendak jadi kiai mah geus teu kudu deangan du dia. Mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai ku aing tah mah kos teu. Aduh dan haonan. Renungkeun jadi ganjaran teu aing ye ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh. Ieu mah asal tadi berbekat bae mal deui aing mah ka dinya teh. Mal deui. Atuh muka amplop di mobil leutik amat sakena. Salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah. Bebe jadi ke panitia ini tidak salah. Nih, teu boga etika goblok. Lain pudoli lain baturna di dunia na capek urusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa na fayu'adzibuhum fil akhirati asyaddal adzab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tersalarum baca Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun gabe aya mukminuna di hadapan mukmin teh sararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya iman teu iman sama sekali masyaallah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati be kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana beh teu dianggap bineka tunggal ika berarti salahnya bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak bineka tunggal ika jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika nah ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teu sae tiga-tiga acan kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow luar biasa jana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya babnya kan minoritas jana teh kudu berdampingan jeung kiai nganggapna ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make sampingnya pakai samping pakai kopiah tasbih mawa kafir padahal kafir ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya dibalik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang deuk ngaluluhkeun urang ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah ulah-ulah aya naon kagarak dibere demo 212 bae ge sieun kafir teh gadege Allahu akbar sieun eta ge encan-nyaan eta kakarak lalaudan tah malalagaan geus nyaanana makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang beuh urang Banten emang kumaha gitu jana mah pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku jana Banten emang kumaha gitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat jana mah asal perang geus Banten mah kos kitu jana mah henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut we pokona mah mun ditanya deuk ka mana Jakarta deuk naon gelut ieu ngagelutan sa pokona saha bae Banten teh bae teu puguh jana mah Banten mah
Iya tuh suara baten tarurun. Nah kamari kan can tarurun sama kakarak lalagaan doang. Awas deleukeun coba lamun Banten geus turun ke Jakarta membabi buta ujianana kuari ge aya nu geus ngasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba tapi boga sejarah Banten mah ja bakal perang deui engke jeung Baduy aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia ku aing dek di deuleu di negara dia saha nu hebatna jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep we aing bakal perang jeung dia eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus we ka urang teh terus ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerak di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya horo kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionarisnya di urang teh kos karana itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang di desa karangarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah jangan nyekel negara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh dikubah tuh si eta awan Indonesia teh kajian teh urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum wana teh sumpah di areupeun mumin bahwa manehna mumin wa hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nya nama kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak wari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu ambalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Prancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngarumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuari nu arasup Islam loba orang gedean ke arasup Islam di nu mantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang mah dibeulem ku NU masalah ieu mah keur cari talal hak masalah teman melem dengan motif nama jadi tambah politik ya tambah kos gitu lain melem la ilaha illallah na lain ngan berani teh melem la ilaha illallah ulah mau rikak bulu kunaon make dibelem atuh geus bae teh kudu dibelem politik pada tangga kos gitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU melem kudu la ilaha illallah bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia tapi nu jelas wae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul endek aya naon sih di Perancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak hebat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah diurang nu ngomando diurang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta langsa eta jahat TIU asup ka urang atuh nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun dikieu-kieukeun kalurah ge lah rah nih lah enggak boleh ya cak urang aing aduh ngaladenan salah teu ngaladenan sah camat ke camat banget dah ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna langsaha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ye kula ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beren budak leutik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh teh yang kitu bae meureun je cenah tah mah sapira naon ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleum eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae atau tinggal dikuasai ku politik teu bagus atau bagian naonan atau bagian daya kanan kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebaldekan bae urang tuh kaget sia kan aing ge kaget lau yajiduna malja'an lau magharatin lau muddakhala kafirmasianan kamu minin kusian-siananya nama sebenarnya mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan natunis saya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusian-siana kamu minin neangan jang nyalametkan diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkan diri niscaya lawalau ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha kalau yajiduna namun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa sukadinya tur salamet lawallau ilaihi taya manehanana arasuk kadinya jang nyalametkeun diri hum yajma'un gegerahan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae maca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana ritu ngan osok dewe bae eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong numpuk di bandara numpuk kafir di Singapura nyalametkeun diri iya ayatna orenganan iya ayatna teh law yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat fungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean deuk dibawa ka luhur melalui Apollo deuk cara ricing di luhur pemikiranna kan seperti eta pemikiran kafir teh seperti kumbung-umbung paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh teh jan paeh jan je Bush paeh jan modar ji tinggal Obama encan mah encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil
encan berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah sakjana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di hadap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakali geder ngirim roti doang wah cak kamari ka aing kewalahan geus gimana tuh deh eleh ku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nyana ngetrok-ketrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paek kawean atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu ki muslim aja kos kitu teh ki muslim benda kerep Masya Allah nah ieu udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Syarif Hidayatullah na geus maot ki muslimna hirup di gunung Cerbai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh mangani anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik nah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur gesan cek Amerika gesan geus ulah nyeun Apollo ulah nyeun tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeunan Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinginnya di batu Quran dari bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian la yajiduna maja lamun manehna mararangi ngungsi atau ngungsi ka Singapura buari Masya Allah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi jadi tahanan kota Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok rok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang makan bagi sambel nah ya cara tangga diturunkan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos kitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke lamun deuk bebenerana engke moal kuari ku siapkeun siap pencap-pencap siapkeun kuari aing bisa ngan sakitu doang atuh siap di hadapan kafir orang ulah diome yai ya
atuh nah horenganan ayat teh mah kebenaran ye law yajiduna malja mun